Saya ngamak gitu. Kayak Usep ngamak mun ngarean Ius mah. Mun batur aya nu ngarean ka Ius, kayak Usep ngamak. Kamu kan sekalinya. Bejakeun gitu ka batur teh ulang ngarean ka Ius. Bisi Usep ngamak gitu. Usep mah kan yang hareup datang. Ya tadi teh hareup ka Pari. Ya hareup mah. Pakai batu teh mun anu geus ulah ngaran Ius gitu bisi Usep ngamak. Awak kan kepala Usep ngomongnya. Si Usep ngamak gitu. Misalkan ke Ius mau jadi diberi duit gitu ku Pak Engkus. Nya. Engkus ya beri Engkusnya. Ulah ngarian Ius gitu. Usep amaknya. Bisi Ius ngamak. Bisi Ius ngamak bisi Usep ngamak gitu. Usep amaknya. Usep gitu lengan ke Ius bisi Ius ngamak batur ka batur teh. Gitu nya. Gitunya. Ka batur teh omat bejakeun mun aya mah ka Ius bisi Usep ngamak gitu. Amaknya. Omat. Teh itu mau duit sih sama itu. Mang Ius apa kan Mang Asgar teh? Apa Asgar? Mang Asgar teh orang mana? Orang Garut. Orang Garut. Bisaan Ius. Nu kumaha Mang Asgar teh apal beungeut teh? Apa? Kumaha aya irungan Aya panonan. Mang Asgar. Ius apal ka Mang Asgar? Jualan naon Mang Asgar teh? Hah? Sok medit ka Ius. Sabaraha? Cek bedog. Ngecap monet anu mah lain. Obat presiden, Mang Asgar bager Mang Asgarnya. Hari Usep bager teu? Bager. Sok bade duit ku Usep. Bener halusnya. Bager dengan ka Usep teh lanceuk apa Adi? Bager. Ka Usep teh ka Adi apa lanceuk? Bager. Bager. Usep itu bagus nih, itu nyeri itu. Pangku ai Ius mah keur pencetan. Pangkus. Ius apal teu? Itu bager. Untuk bager teh. Pangkus itu yang apa itu. Baru udah kan bun-bun. Bejakeun gitu barudak gitu ulang ngaren ka Ius bisi Usep ngamok. Tambak tuh. Mangkus ngamok. Itu nyeri. Ius apa ka Mangkus? Apa? Apa Pak Pangkus teh? Beungeutna. Apa? Orang mana? Orang Garut. Orang Garut. Bener. Ari Usep urang Mang Usep. Orang Cakpari. Bisa Ius katebak oge ningannya. Bedanya Kangkus gitu. Awak itu nyari kus, awak itu nyari itu. Bejakeun ka Kangkusnya. Bejakeun. Itunya. Nges nama jagjag. Seger deui mah borengas. Iya ini nyeri teh bawah igan ya. Mana? Anu nang bungkus baru berapa? Iya. Itu bungkus teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting ngomong aja tuh, bungkus teh. Anu nang bungkus tuh baru berapa bungkus teh. Bejakeun gitu si ngamak ayi gitu. Bungkus amok. Usep ngamuk gitu ngahan ka Ius mah. Bejakeun. Dalam itu kan jadi bungkus teh. Anu tunggu baru berapa teh. Ulah gitu ulang ngahan ka Ius. Ngamak Amoknya Usep ngamak gitu. Kita kan hanya ya kan. Yang dibuburak ku Pangkus, Pangkus teh galak. Kita buah galaknya. Pangkus teh galak, Pangkus teh alawora. Yang dibere bedog ku Pangkus. Ayo udah gak ngerti gua udah itu ulangnya dia teh. Badak itu ulang ngaran ka Ius, mesti dibedog ku. Asgar. Amoknya. Mangas dong semaledog, mangas garang. Baru udah ngerian Ius. Mangas dong masuk maledog Ius ka adenya. Bejakeun gitu ulang ngaran ka Ius ka barudak teh. Orang paling berapa kalau makan paling berapa Nah sageurnya. Enggak nyeri itu. Nyerinya. Sing cenghar sing buringas deui anu mah sing segutnya. Geus ngopi tah Iusna? Geus nih. Geus
Salah sekali tuh. Sipela tuh. Iya. Salah sekali. Anu itu dia baru bahasa. Ulah gitu lalu turun bisa amak usep gitu. Asgar amaknya. Asgar amak yang di baledog ku Asgar gitu. Sieun baru bahasa serius. Sieun mah Asgar mah. Sip. Sip. Kumangkus leuwih deui galak deui mau bedog mangkus mah. Heeh. Ulah jadi pulang di pulang teh. Oh. Baru udah di turun. Oh, bedakeun gitu ka usep bisi ngamak gitu. Heeh. Urang main ka ieu. Kalau kita hese saat kita kali akan lagi bisa hese. Oh, ulah diheureyan gitu barudak gitu si usep ngamak. Amak kan. Kaning mungkus mah kitu mau bedog galak naon deui. Kan di kieu nya nentukeun teh kieu na. Ieu, Saya kan diri teh. Ieu. Ieu cek pusat nggohan teh. Anu nentukeun teh ieu tah. Ieu, heeh. Heeh, anu mah geus lah sing Tah cadar. ieu yang nentukeun teh. Lah nyuntrungkeun kitu bisi usep ngamak. Amak pusat amaknya. Heeh, bisi pangkus kayak mau bedog. Heeh. Mangasgar mah sok mae dog, mangasgar mah. Asal keladangnya. Oh, bageun mangasgar ge. Mun aya nu ngahan ka ieu teh sok mae dogan ka Kalau barudak udah teh. kalau nggak butuh udah kan belum teh. Heeh, bedakeun ka pangkus sampai mau bedog. Nya. Heeh, misalnya anu mah. Itu rasanya. Heeh. Enggak bisa kita asal yang berat.